Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sabaraha? Opat. Opat. Kalau gak tunggul banyak salit-salit diterangkan. Ada nyeri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ibtiqaru kullima sareng anapun ari mikabutuhna saban-saban perkara. Ada nu ngalianan hukana itu masaha ilaihi Allah. Jalla maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah. Bahwa maka hari itu ibtiqaru kulli ma'ada yajibu eta wajib lahu pikeun Allah Ta'ala bari maha luhur Allah naon al hayatu sifat hayat. Jadi ketika ayeuna ibtiqar mikabutuhna sakabeh perkara salianti Allah, maka eta teh nandakeun bahwa Allah teh kesipatan ku sifat hayat. Wal umumul kudrati sareng nyurambahna kudrat. Wal iradati sareng iradat wal ilmi sareng sifat ilmu. Idz karna lawin tafalamun sepi naon sayun hiji perkara atanapi saban-saban perkara. Minha tina itu sifat lama amkana tah yakin teu kongang naon ayu jada yang dipanggihan naon sayun hiji perkara minal hawadisi buktina tina ieu pirang-pirang buktina tina pirang-pirang perkara anu anyar. Fala yabtaqiru maka teu mikabutu ilaihi ka Allah naon sayun hiji perkara kaifa eta kumaha. Maksudna kumaha lamun teh ayeuna hiji perkara teu mikabutuh ka Allah sedengkeun sakabehna perkara ge butuh ka saha? Ka Allah. Jadi dina nalika ayeuna sepina sifat anu name dicaritoskeun nya eta sifat-sifat kudrat, hayat sareng iradat sareng ilmu, maka moal dipanggihan sakabehna perkara da kudratna ge eueuh. Da kakawasaan Allah na ge teu aya, da iradatna Allah oge naon? Teu aya gitu. Wa huwa sareng bari ari Allah allazi etadat yaftakiru mikabutuh ilaihi ka Allah naon kullu ma saban-saban perkara siwahu anu salianti Allah. Ketika ayeuna perkara atawa hawadis teu mikabutuh ka Allah berarti eta teh hukumna mustahil kan. Berarti ari kitu mah teu mikabutuh ka saha? Ka Allah nya. Sedengkeun justru kullu masiwahu mikabutuh ka Allah. Justru ari Allah teh dat anu dipikabutuh ku sakabehna perkara itu. Dat anu dipikabutuh ku sakabehna makhluk. Wa yujibu sareng ngawajibkeun itu iftiqaru ilahi kulluma
mikabutuhna sakabeh perkara eta teh ngawajibkeun lahu pikeun Allah atanapi lahu ka Allah ta'ala bari maha luhur Allah aidon deui al wahdaniyata kana sifat wahdaniyat karena laukana lamun bukti ma'ahu eta tetap saratana Allah naon sanin aya dua naon sanin dua anu dua atanapi aya dua ari sanin teh asalna teh saniun geus parantos kitu pikeun harakatna iya kok soalna li ta'adur soalna iya narima harakat domah berat jadi sanin iltiqa usakina ini antara nun jeung naon jeung iya ketika ayeuna patepungna dua huruf nu sukun duanana tuluy nu salah sahijina harap elat maka nu saya dipikeun mana harap soheh hartawa harap elat harap naon harap elat berarti harap elatna naon dirinya iya maka nunna ditetap ke nun eta teh nun tanwin teh geuningan gitu naon alasanna berat non alasana dipikeun non alasana nu dipikeunna iya lain nun nu dipikeunna lain nun tanwin ante li anna hadfa harfil illati aula min hadfi harfis sahihi li anna sanyana ngabuang harap elat eta langkung utama ketimbang ngabuang harap sahih ari tanwin harap sahih sanes harap sahih maka anu dipikeunna sanin jadi gitu sanin aya dua ana naon sanin aya dua ana fil uluhiyati dina sifat kapangeranan berarti aya pangeran dua lama iftaqarotah yakin teu mikabutuh ilahi ka Allah naon sayun hiji perkara gambaran lamun teh ama ayeuna kan cek tadi mikabutuhna sakabeh perkara ka Allah teh eta ngawajibkeun kana Allah kasifatan ku sifat wahdaniyat kumaha cenah ayeuna lamun teh mah aya bukti aya dua pangeran maka lama iftaqara ilahi syai'un sakabeh perkara moal mikabutuh ka Allah itu. Naon alasana liluzumi ajzihima karena misti apesna itu sanin. Mana apes geus kamari ditetelakeun ketika aya pangeran dua nu hiji hayang ngayakeun nu hiji hayang ngeuweukeun duanana ge pasti apes duanana ge nu kahiji teu bisa ayeuna ngayakeun sabab aya nu kadua teu bisa ngayakeun sabab aya nu kahiji. Maka misti naonna? Misti apasna hina idin dina nalikana bieu naon bieu teh hina idin dina nalikana aya pangeran dua kitu tah kaifa eta kumaha maksudna kumaha lamun aya pangeran dua gitu moal kaharti wa huwa sareng bari ari Allah alladzi etadat yaftakiru numika butuh ilahi kana itulah dinaun kullu ma sakabeh perkara siwahu anu tetap itu masalianti Allah ari Allah etadat nu dipika butuh gusab kabeh pirang-pirang perkara nu salianti Allah saanu salianti Allah teh makhluknya aya khaliq kan aya mah ari khaliq mah anu nyiptakeun ari makhluk mah anu dicipta masih walau teh makhluk teh wa yukhadu sareng dialap atanapi dipaham atanapi dicerna ku akal urang minhu tina itu iftikor mikabutuhna perkara lain mikabutuhna Allah nya eta teh mikabutuhna perkara salianti Allah aidon deui naon hurusul alami anyarna
ieu alam bi asrihi kalawan sakabehna ieu alam. Naon ari asrihi teh wa itu asri kinayatun an sumulil hudus. Kinayah teh naon nya landihan. Kinayah tina ngawengkuna sakabeh pirang-pirang alam. Maknana naon? Takmim. Ari takmim teh nyurambah ngumuman. Iz karna laukana lamun bukti naon syai'un hiji perkara. Minhu tina itu alam qadiman eta nu qadim. Lakana tah yakin bukti naon dalika syai'u itu perkara mustagnian eta nu teu butuh atanapi eta nu sugih anhu ti Allah taala bari maha luhur Allah kaifa eta kumaha ari buktina. Bisa dipaham tina ibtiqaru kulli masyai atawa dina wahdaniyat. Mana dipahamna nyaeta gambaranana ketika ayeuna sakabeh alam anyar. Bisa dipaham ibtiqaruhu kulli masyai teh atau ibtiqaru kullu masiwahu teh. Bisa dipaham ku urang berarti alam teh anyar. Ketika ayeuna masih wallah butuh ka Allah berarti ieu alam teh naon? Anyar da alam teh kaasupkeun kana kategori masih wallah perkara nu salianti saranti Allah. Maka bisa dipaham sakabehna alam rek eusi-eusina pokona mah eta teh naon? Anyar. Soalna lamun teh mah teu anyar alam maksudna teu anyar qadim alam teh. Ya, mun teu anyar berarti qadim. Laukana syai'un minhu qadiman lakana dalika syai' mustagnian. Ketika ayeuna alam teu anyar maksudna alam qadim, maka alam teh moal mika butuh kadat anu ngayakeun alam da alam ge qadim, teu butuh diayakeun, teu butuh nu ngayakeun gitu. Kaifa eta kumaha? Ari buktina kitu mana buktina kitu teh buktina ayeuna alam eta anu sugih ti Allah. Wa huwa sareng bari ari Allah alladzi eta dat yajibun wajib naon ayaftakira yen narima mika butuh ilaihi ka Allah naon kullu ma sakabeh perkara siwahu anu salianti Allah. Ketika orang boga anggapan bahwa alam teh qadim, berarti ketika alam qadim maka alam teh teu butuh ka saha? Ka Allah. Ketika ayeuna alam teu butuh ka Allah, maka moal kaharti atuh bahasa yajibu ayyabtakira ilahi kullu masiwahu. Bahasa ayeuna Allah teh nu dipika butuh ku sakabehna alam teh moal kaharti da alamna ge naon teu butuh, maka eta hukumna teh naon? Mustahil atanapi moal mungkin terjadi ayeuna alam naon? Qadim. Moal mungkin terjadi alam teh qadim gitu. Wa yukhadu sareng dialap minhu tina ibtiqaru masiwahu. Aidon dai naon alla ta'siro naon alla ta'siro kana yen teu napakan eta maujud li syai'in pikeun hiji perkara minal kainati buktina tina pirang-pirang perkara anu aya atanapi makhluk bi atsari madina napakanana perkara
Wa illa sareng lamun teula ta'thiro baik di ka tukang domirna lazimata misti naon ayas tagnia yen sugih hampura lazimata misti ayas tagnia kana yen sugih naon dalikal atharu itu tapak an maulana ti pangeran urang sadayana aja jalla maha agung Allah wa aja sareng maha luhur Allah kaifa eta kumaha wa huwa sareng bari ari Allah alladzi eta dat yaptakiru anu mika butuh ilaihi kana itu ladi atanapi ka itu Allah kana itu dat manganaon kullu ma saban-saban perkara siwahu anu salianti Allah umuman halna sakabehna wa ala kulli halin sareng netepan kana saban-saban tingkah bisa dipaham tina ibtiqaru ma syai naon anu dipahamna teh nyaeta Allah ta'thira li syai'in lamun teh amah ayeuna Allah teu boga tapak damel dina nyipta keunana alam atawa dina pirang-pirang perkara anu aya gambaranna kumaha gambaran sapertikeun ayeuna ketika urang kakeureut ku peso urang boga anggapan bahwa dina kakeureutna leungeun ku peso eueuh tapak damal Allah berarti peso boga tapak damal sorangannya ari kitu mah lisaiin kana hiji perkara anu bieu hiji perkara teh pi asarima dina napakana perkara sapertikeun dina ayeuna napakanana si peso kana kulit urang itu tah lamun teh mah ayeuna Allah teu napakan atanapi Allah teu boga tapak damel ketika ayeuna leungeun urang kakeureut ku peso sanajan eta teh secara dohirna mah pesonya secara dohirna mah tapi tetep di jero-jerona aya naon tapak damel Allah tah lamun teh mah urang boga anggapan eueuh tapak damel Allah mutlak eta mah ku sabab seukeutna peso contohna teh maka lazima ayastagniya dalikal athar maka eta tapakna peso anu bisa ngaraheutkeun kana leungeun urang teh teu butuh kana naon teu butuh kana tapak damalna Gusti Allah da geus cukup damanehanana geus sugih tina tapak damal Allah itu kaifa sedengkeun eta teh kumaha buktina da ayeuna moal kaharti lamun teh mah ayeuna mutlak eta seukeut bisa atawa peso mutlak boga kakuatan pikeun naon ngaraheutkeun kana leungeun urang da geuning teu sakabehna ayeuna anu dikeureut ku peso bisa mutlak bisa naon bisa non bisa getihan mana buktina aya Nabi Ibrahim lamun teh mah ayeuna bukti eta seuneu boga tapak damal bisa kaduruk ka urang geuningan ayeuna Nabi Ibrahim teh kaduruk bahkan teu panas kado naon itu maka seuneu teu boga tapak
damel gitu. Peso teu boga tapak damel. Wa huwa sareng sedengkeun wa huwa sareng bari ari Allah alladzi yaftakiru ilaihi kullu masiwahu, sedengkeun Allah teh eta dat nu mika butuh kana eta dat naon kullu masiwahu sakabeh perkara salian teh Allah umuman kalawan sakabehna. Teu aya sakabeh jalma eueuh sakabeh perkara di ieu alam anu teu mika butuh kana tapak damel Allah. Moal aya sapinter-pinterna jalma, sabeunghar-beungharna jalma, saluhur darajat-darajatna jalma, tetep eta jalma butuh kana naon? Tapak damel Allah, butuh kana tapak damel Allah. Atuh ketika orang pinter, ketika orang beunghar, ketika orang boga darajat nu luhur, ulah boga rasa dina kayakinan orang bahwa eta pinter, eta beunghar, eta darajat nu luhur ladang diri sorangan, ya teu meunang. Ladang diri sorangan engke bakal timbulna naon? Timbulna kasombongan, da boga rasa diri, boga kakuatan. Nu padahal ari pikeun Allah mah gampang ngaleungitkeun kapinteran urang, ngaleungitkeun kana kabeungharan urang, ngaleungitkeun kana darajat urang nu sakitu mulyana, gampang cek Allah mah. Ngan nyaahna Allah ketika urang ayeuna migawe kasalahan teh teu langsung disiksa. Mana geuningan buktina ayeuna kapinteran bisa leungit pada harita aya dina kisahna. Kisah Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah, kapanan hafalanna teh pernah leungit eta teh ketika ayeuna dina bet watak tadiri dan bigoiri suhti faikotan alfiyatab nimuati. Ketika ayeuna Imam Ibnu Malik krek nulis kana alfiyah nu 1000 bet bahwa anjeunna nyarios watak tadiri dan bigoiri suhti faikotan alfiyatab nimuti, bahwa ieu kitab teh nu rek ditulis kuring ceueur anjeunna ngunggulan karena kitab guru kuring nyaeta Ibnu Mu'ti, langsung harita keneh hafalana leungit nu 1002 bet leungit, nugikeun ka diimpenkeun ku Ibnu Mu'ti, nugikeun ka ngimpen anjeunna sareng Ibnu Mu'ti ngimpen tah. Kumaha nyariosna kieu? Terkadang jalmi anu hirup teh sok ngelehkeun ka jalmi nu geus maot, maksudna naon ngarasa leuwih sae ketimbang naon alfiahna Ibnu Mu'ti, maka we diteruskeun betna wahwa bisabkiha ijun tabdila atuh nanti wa mustaujibun sana iyal jamila. Itu eta bukti kapinteran anu alfiah anu 1000 bet kitu bisa leungit tah pada harita ku naon? Ku kasombongan dah itu. Mata kade urang ketika ayeuna dipaparinan fasilitas nu ngeunah teh ulah kangeunahan gitu. Soalna ya yaf'alullahu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah midamel kana sakersaning Allah, tuluy ngerasakeun sakersaning Gusti. Ah kitu mata kade. Wa ala kulli halin jeung sakabehna tingkah, sakabeh ka tingkah urang tetep mika butuh ka syahadat Allah. Teruskeun hada ari ieu, hada ari ieu qaul. Kieu logat tanya hada ari ieu qaul eta anu tetep,
Ieu teh khobar mubtada non mubtada khobar mahdhuf. Tinggal di tengahna wa taqdiru hadza sabitun. Jadi logatna kieu hadza ari ieu eta anu tetep. Khobaran sekalian dina eta na. Hadza ari ieu kaol eta anu tetep. Maksudna tetep teh kumaha nya bieu nya eta Allah teh nu dipikabutuh ku sakabeh naon sakabeh makhluk gitu. In qadarata lamun ngira-ngira anjeun anna syai'an sanyana hiji perkara minal kainati buktina ti pirang-pirang makhluk yu'thiru eta napakan itu syai' bi tabaihi kuwatakna itu syai'. Jadi lamun orang boga nyangkan cek tadi boga nyangka bahwa seuneu boga tapak damal sorangan maka eta teh mustahil gitu. Maka dijawab ku kaul nu neme mana kaul nu neme teh alladzi yabtakiru ilahi kullu ma siwahu umuman wa ala kulli halin. Wa amma in qadarta sareng anapun lamun nyangka anjeun hu kana itu syai' mu'thiron eta anu napakan bikuatin kalawan kakuatan ari tadi mah nyangka na teh nyangka urang teh boga kakuatan eta syai' teh kuwatakna ai watak teh naonnya dah ku kebiasaan seuneu panas gitu tah kebiasaan Arul pinternya pinter atuh Arul mah percanten ka Arul abot sareng Arul maduh Momakudang masyaallah mama ieu paseh di mana Arul teh sambong kemah lamun di sambong kasamong teh teh manawi aya paajengan aya manawi aya paajengan kumaha kitu bade karorompok nawe gitu kete nu khutbah teh mangga kersana paajengan gitu khairul jamil gitu ari khairul teh alus ari jamil teh kasep kebagusan anu dihias ku kekasepan atau kekasepan nu dihias ku kebagusan artina teh itu nyaruh itu tak sing bener ngaji naruh sare wae teh wa amma in qadarta sareng anapun lamun ngira-ngirakeun anjeun hu kana itu syai' mu'siron nya eta teh asara yusiru mu'siron halana anu napakan bikuatin kalawan kekuatan tah mah kekuatan ieu aya tadi mah watakna tabiatna ja'ala anu ngajadikeun kana itu kuah saha Allahu Gusti Allah fihi dina itu ma kama halna sacarakeun perkara atau pendapat eta teh nya ya jamu anu nyangka hu kana itu ma manu deukeut anu bieu sakasirun jalmi seueur minal jahalati buktina ti pirang-pirang jalma nu bodoh atawa kumaha cenah lamun nyangka nomor kadua na aya tadi mah nyangka ayeuna boga kekuatan teh napakana teh kunaon ku tabiatna
ieu mah nyangkaan teh ku boga kakuatan anu mana eta kakuatan teh dijadikeun ku Allah. Lamun teh amah perkara eta boga tapak anu mana eta tapak teh ku jalan kakuatan anu dipaparinkeun ku Allah, maka eta teu jauh beda sapertikeun sangkaan jalmi-jalmi nu naon nu bodoh. Maksudna jalmi-jalmi nu bodoh teh di dieu nyaeta kaumumanana jalma-jalma anu iman. Atanapi jalma-jalma awam anu iman. Jadi jalma nu iman teh awam gitu dah. Jalma nu iman teh naon? Awam. Jadi boga sangka bahwa tapak atanapi napakanana hiji perkara nyaeta ku kakuatan nu dijadikeun ku Allah kana eta perkara. Tah eta teh sangkaan naon? Jalmi-jalmi bodoh nu padahal tetep we saha nu boga kekuatan mah iwati dat Allah. Fadzalika maka ari itu madkur kela palidalika itu teh oh hampura falidalika maka eta tetep palidalikanya fadalika kela aya alif laman teu oh teu aya alif laman teu fadalika atau falidalika oh fadalika fadzalika maka ari itu madkur teh naon nyaeta pirang-pirang perkara boga tapak damel anu dijadikeun ku Allah kana eta perkara muhalun eta hukumna mustahil. Aidon deui mustahil sami di eta ge mustahil naon maksudna contohna sapertikeun seuneu ngaduru kana naon kana naon seuneu ngaduru kana naon oh iya lain kana lomari ruh tah seuneu ngaduruk kana lomari tah lamun urang boga anggapan bahwa seuneu ngadurukna teh nyaeta ku boga kakuatan nu ngajadikeun eta kakuatan teh dat Allah atau dibere kakuatan ku Allah pikeun ayeuna ngadurukna eta naon eta lomari tah eta teh seperti anggapan-anggapanana jalmi anu naon nu awam dina kaimanana. Maka ulah urang mah tetep we naon dat Allah nu boga tapak damel di ruang Allah teu boga tapak damel gitu. Li annahu karna sanyana kalakuan sareng tingkah yasiru eta jadi hina izin dina nalikana mananya rujulanya kala hina izin dina nalikana kala odalik saha maulana pangeran urang sadayana jalla maha agung Allah azza sareng maha luhur Allah mubtakiron soro teh eta teh bebandingan lapad naon kananya kana wa amsa asbah wa soro wa laisa nya mubtakiron eta nu mikabutuh itu maulana pi ijadi ba'dil af'ali dina ngayakeun sapalihna pirang-pirang padamelan ila wasitotin kana pelantara atuh ketika ayeuna lamun teu mah bukti perkara atawa bukti ayeuna
hiji perkara boga tapak anu ngajadikeun anu dijadikeun ku Allah, maka ari kitu mah Allah teh mika butuh kana perkara nu sejen, mika butuh kana pelantara nu sejen pikeun naon, pikeun ngayakeun sakabeh pirang-pirang pada melan sapertikeun ayeuna kakereutna leungeun urang ku peso. Tah lamun teh mah urang boga anggapan bahwa peso boga tapak damel, maka ari kitu mah dat Allah teh butuh kana peso pikeun ngaraheutkeun urang, nu padahal nyatana Allah teu butuh kana peso pikeun ngaraheutkeun urang. Bisa we langsung raheut tanpa peso ge kan bisa hartos, nah gitu bisa wae. Maka ari kitu teh nya moal terjadi. Wadzalika sareng ari itu mubtakiron batilun eta nu batil. Jadi pemahaman kitu teh naon? Batil, pemahaman kitu teh batil. Lima karena barang arabta nu geus nganyahokeun anjeun kana itu emak. Min wujubi istighnaihi tina wajib istighna na Allah. Naon istighna teh? Naon istighna teh? Nah, sugihna Allah. Jalla maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah. Dibalikeun ieu mah nya. Biasana mah naon? Azza wa jalla. Ieu mah dibalikeun jalla wa azza. Ya, Bapak musonif eta mah. Ankul lima tina saban-saban perkara siwahu anu tetap itu masalianti Allah. Maka lamun teh mah Allah ngaijadekeun hiji perkara atawa ngayakeun atawa napakeun saparina pirang-pirang afal butuh kana pelantara, maka eta teh hukumna batil, mustahil. Maka hukumna naon? Mustahil. Soalna naon? Soalna geus kanyahoan kurang ti kamari keneh bahwa min wujubi istighnai, bahwa wajibna istighna ka saha? Ka zat Allah. Istighna tina naon? An kulli ma siwahu. Sugih teu butuh kana perkara nu salianti Allah. Pakodebana makanya tatetela laka pikeun anjeun naon tadammunu qauli la ilaha illallahu, ngawongkuna ucapan la ilaha illallah atanapi ngandungna ucapan la ilaha illallah. Lain ngandung hamilnya imah, ari ngandung ari ngawongku teh ari ngandung teh maksudna naonnya? Mencakup lah. Lil aqsami kana pirang-pirang bagian. Asalisati anu tilu allati anu yajibu anu wajib alal mukallafi kasakabeh jalma mukallaf imma zakarin wa imma unsa, rek lalaki rek pamegat rek istri. Naon ma'rifatuhu ngamarifatkeunana itul lati fi haqqi maulana dina hak pangeran urang sadayana jalla maha mulia Allah wa azza sareng maha agung Allah. Kulantaran ayeuna geus tetela geus jelas pemahaman atanapi dalil-dalil anu dikaluarkeun ku Bapak musonif tina tentang ayeuna istighna na Allah, maka atuh la ilaha illallah teh eta ngandung kana tilu pirang-pirang perkara. Dina la ilaha illallah na wungkul
anu mana eta tilu perkara teh anu wajib dimaripatkeun ku sakabeh jalma mukallaf, jalma nu geus kataklif ku hukum syara wajib ngamakripatkeun kana perkara nu tilu anu mana eta nu tilu teh eusina kabeh aya dina lapad la ilaha illallah atanapi dina kalimat la ilaha illallahu. Heup sakitu. Mana nu tilu teh wahia sareng teraskeun wahia sareng ari itu as-salasah atanapi alati mangga ma eta perkara maksudna perkara di dieu naon yajibu anu wajib itu ma fi haqqi ta'ala fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon ma di dieu sifat wa ma sareng perkara yastahilunu mustahil itu ma wa ma sareng perkara ya juju anu wenang itu ma eusina nu tilu anu mana eta nu tilu perkara teh dikumpulkeun dina lapad la ilaha illallah nyaeta hiji sifat anu wajib di Allah, dua sifat nu mustahil di saha di Allah, tilu sifat anu jaiz di Allah. Nu disebatkeun eta teh akidah uluhiyah maka akidah uluhiyah teh nya eta diringkes atanapi ayeuna terwengku atanapi mencakup kana lapad la ilaha illallah. Jadi ketika ayeuna urang nyebutkeun dzikir la ilaha illallah teh kudu makrifat jeung sifat anu wajib mustahil jeung nu jaizna itu tah. Maka afdalu dzikri la ilaha illallah gitu. Wa amma qauluna teruskeun nya. Wa amma qauluna sareng anapun ari dauhan urang sadayana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegasna lapad Muhammadur Rasulullah kapanan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam mugi maparin rahmat anu disarengan ku ngagungkeun saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wasallam sareng mugi maparin kahormatan Allah ka Kanjeng payadkhulu maka asup pihi dina itu qaulu Muhammadur Rasulullah naon al imanu ngimankeun bisa iril anbiya'i kana sakakarina pirang-pirang para nabi kalimat syahadatain anu kaduana teh nyaeta naon Muhammadur Rasulullah maka eta lapad Muhammadur Rasulullah teh nyaeta mencakup kana ngimankeun sakabeh pirang-pirang nabina Allah. Ayeuna dina lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dina lapad Muhammadur Rasulullah teu diucapkeun para nabi nu sajan manya henteu. Nah ayeuna urang ketika teu ngucapkeun ngaikrarkeun nabi nu sajan nah ayeuna kaimanan urang ka nabi nu sajan cukup atawa henteu cukup ku ngucapkeun Muhammadur Rasulullah salianti ayeuna nabi salianti kanjeng nabi rasul salianti kanjeng nabi geus cukup ku ngucapkeun kanjeng nabi wungkul maka ayeuna eusina nabi-nabi nu sanes anu salianti kanjeng nabi eta geus dicukupkeun ku ngucapkeun Muhammadur Rasulullah itu bisa iril anbiya'i kana sakakarina pirang-pirang nabi hiji tah mencakup ngaimankeun kana sasasana pirang-pirang nabi. Jadi ketika orang ayeuna ngaikrar atau ketika orang ayeuna aya jalmi nu bade asup Islam teu kudu ngucapkeun teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah
tulih nabi nu saja disebutkeun teu cekap teu kudu kitu cekap naon cekap la ilaha illallah Muhammadur Rasul ketika ayeuna geus iman ka Kanjeng Rasul berarti geus iman ka salianti nabi salianti Kanjeng Rasul itu wal malaikati sareng ka pirang-pirang malaikat. Nah lapad Muhammadur Rasulullah teh eta mencakup ngimankeun ka pirang-pirang para nabi nu kadua ngimankeun ka pirang-pirang malaikat. Satu malaikat teh tinggal dina tengahna cabak sok tengahna meh rada raoseun cabak tengahna aya teu qauluhu al malaikatu aya tah itu wahum sareng ari itu malaikat aman ajsamun eta pirang-pirang jisim ruha nuroniyatun anu bangsa nuroniyah anu bangsa cahaya latifatun anu lembut cahaya nu lembut baliguna anu nyampaikeun kabeh fil kasrati dina kaseseueuranana ila hadin kana batasan laya alamu anu teu aya laya alamu nu teu uninga hu kana itu malaikat saha illallahu angin Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah. Safraullahu ta'ala tegesna anu janten safraullahu ta'ala sodikuna tur anu baranar kabeh pima dina perkara ukhbiru anu nyaritakeun itu ajsam atanapi malaikat bihi kana itu ma anhu ti Allah ta'ala bari maha luhur Allah layang kuluna anu tara tuang itu malaikat walaya surabuna sareng tarang aleueut itu malaikat walayatana kahuna sareng tara nikah itu malaikat tenikah itu malaikat walayatawaladuna sareng teu ngalahirkeun itu malaikat walayanamuna sareng teu karulam itu malaikat walatuk tabu sareng teu dituliskeun naon amaluhum amalna itu malaikat da teu kahitoban taklif hitobna malaikat mah hitob tasyrif hitob tasyrif teh hitob naon ngamul yakeun matak teu dihitung amalna wal yuhasabuna sareng ma dihisab itu malaikat wa yahsuruna sareng ngarumpul itu malaikat mal insi sarta manusia wal jinni sareng jin wa yadkhuluna sareng bakal arasub itu malaikat ala jannata kana sawargana Allah wa yatamat wa yatana amuna tanah ama ya tanah amu wa yatana amuna sareng silih narikmat kabeh itu malaikat lain silih katang naonnya narikmat kabeh itu malaikat ngeunahan itu malaikat piha dina itu jannah bimaku sabab perkara saanu ngaresakeun itu saanu ngaresakeun sallahu Gusti Allah kana itu nah itu malaikat ajsamun nuro niyatun latifatun baliguna fil kasrati ila hadin la ya'lamu hullahu la ya'lamuhu illallahu ta anu ningaeun kecuali Gusti Allah kana kaseseueuranana malaikat anapa nu wajib dikanyaokeun masa beriji aya 10 hiji naon Jibril hiji naon Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, tuluy. Oke, Batid, Malik Ridwan gitu. Teraskeun. Heup sakitu. Wal malaikati sareng ka pirang-pirang malaikat, wal kutubi sareng kana pirang-pirang kitab as-samawiyati anu bangsa langit. Tinggal di tengahna. Wal kutubi samawiyati maksudna bangsa langit teh kumaha?
ay al munazilati al munazalati merana tegasna anu diturunkeun itu kitab minas sama'i ti langit fil alwahyi dina pirang-pirang lauhil mahfud au ala lisani malakin atawa kana lisana malaikat wal muradu sareng ari anu dimaksud biha ku itu kutubus samawiyati naon atuh maksudna kutubus samawiyah teh ma eta perkara malu anu ngawengku itu umma asuhupa kana pirang-pirang suhub. Jadi maksudna kutubus samawiyati nya teh suhub. Sebenarnya suhub teh useur. Wa qad istahara teruskeun tadi tengahna. Wa qad istahara sareng nyata narima masur naon annaha sanyana itu suhub mi'atun eta 100 wa arba'atu suhupin sareng opat. Jadi sabaraha? 100 opat itu. Sisun tegasna hiji nabi sis situna eta non mi'atun wa arba'atun sareng opat eta kitu. Suhupun tegasna suhub sisin tegasna hiji suhubna nabi sis situna eta genep wa suhupu Ibrahim sareng suhubna nabi Ibrahim salasuna eta 30 genep jeung 30 jadi sabaraha 80 wa suhupu Musa sareng suhubna nabi Musa qabla Tauratis dina samemeh diturunkeunana kitab Taurat ka nabi Musa asyaratun eta 10 jadi 100 wal kitabu wal kutubu sareng pirang-pirang kitab al arbi'atu anu opat jadi sabaraha 100 at-tauratu tegasna hiji Taurat li Musa kagungan Nabi Musa wa zaburu sareng kitab Jabur li Dauda kagungan Nabi Daud wal injilu sareng kitab Injil anu murninya ari Injil ayeuna mah aya nu tos direvisi Isa kagungan Nabi Isa wal furqanu sareng Al-Qur'an li sayidina kagungan Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yaumil akhiri sareng kana poe akhir. Jadi mencakup Muhammadur Rasulullah teh hiji iman ka pirang-pirang nabi, ka malaikat, ka pirang-pirang kitab bangsa samawi, teras anu nomor kaopatna name kana poe akhir. Tingali dina qauluhu yaumil akhir. Aya barang logatan heula saalit. Maksudna yaumil akhir teh naon? Alladzi tegasna anu wa anu ari itu ladi yaumul kiamati eta poe kiam berarti yaumul akhir teh nya eta poe kiamat kunaon pangna disebutkeun poe kiamat teh poe akhir wa inna ma wusifa sareng pastina disipatan itu yaumul akhir bil akhiri ku akhir yaumil kiamah bil akhiri ku yaumil akhir li annahu kana sanyana itu yaumil kiamah akhirul ayami eta akhirna pirang-pirang poe la akhiro ba'dahu. Jadi disebut yaumil akhir teh dina sabada poe eta moal aya di naon? Moal aya deui poe wakila sareng dicarioskeun li annahu karna sanyana itu yaumul kiamah la laila eta teu aya peuting eta tetep ba'dahu anu tetep itu layal dina sabadana itu yaum. Jadi geus moal aya peuting deui dina sabada eta mah dina sabada poe kiamat mah geus moal aya peuting baroraah ayeuna poe isuk peuting lagi eueuh gitu. Teraskeun li annahu sanyana uhi di kana matan li annahu karena sanyana Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alaihi eta moga tetep ka Kanjeng Nabi as-salatu ari rahmat anu sarengan ku ngagungkeun wassalamu sareng kahur matan jaa eta sumping Kanjeng Nabi
bitasdiki jami'i dzalika kana ngabenerkeun sakabehna itu madkur mana madkur teh sairil anbiya malaikat kutub jeung yaumil akhir wa yukhadu sareng dialap minhu tina itu qauluna Muhammadur Rasulullah naon wujubu sidqi rusuli wajib benerna pirang-pirang rasul alaihim eta moga tetep ka para rasul naon as-sholatu ari rahmat nu disarengan ku ngagungkeun wassalamu sareng kahormatan atanapi kasalamatan mangga wa istihalatul kidbi sareng mustahilna bohong alaihim ka para rasul. Jadi dipaham tina Muhammadur Rasulullah teh bahwa kapahamna teh naon hiji wajib benerna para rasul nu kadua mustahil bohongna para rasul wa ila sareng lamun teu jaa mana jaa bitasdik lamun teu ayeuna Kanjeng Rasul teh datang kalawan ngabenerkeun sakabeh anu namanya dicarioskeun lam yakunu tah tebukti itu para rusulan eta jadi pirang-pirang rasul umana anu kapercaya limaulana pikeun pangeran urang sadayana al alimi anu uninga bil khofiyati kana pirang-pirang perkara nu samar lamun teh amah para rasul teu datang kalawan nyanda kabeneran balita sabalikna nyanda kabohongan maka atuh moal bukti rasul teh eta nu dipercaya ku Allah. Allah teh saha Allah teh nu uninga kana saban-saban perkara anu samar sanajan ayeuna babaturan teu apaleun kolot teu apaleun guru teu apaleun tetep aya nu apaleun nyaeta dat Allah rek disumputkeun rek diteuneun dina gudang nu sakitu jerona tetep al khofiyah Allah mah uning Jalla maha agung Allah aja sareng maha luhur Allah gitu. Saliti pamengnya tanugi kahanap ta aya titik wa istihalatu fi'lil manhiyati sareng mustahil nabi damel pirang-pirang perkara anu dilarang kulliha tegasna sakabehna itu manhiyah li annahum jadi mustahil para rasul midamel perkara nu dilarang atosnya kamari eta atos paham wah li annahum kana sanyana para rasul ursilu eta parantos diutus para rasul naon diutusna liyu alimu karena supaya ngajarkeun itu para rasul annasa ka pirang-pirang manusia naon ngajarkeun ku naon wae ku bentuk naon wae bi aqwalihim ku pirang-pirang cariosan para rasulnya eta disebatkeun hadis wa af'alihim sareng pirang-pirang padamelanna para rasul kana aya sunnah ta aya sunnah qauli aya sunnah fa'li aya sunnah takriri gitu kan wa sukutihim sareng ku pirang-pirang repehna Kanjeng Nabi jadi repehna Kanjeng Nabi mah janten piwuru kangge urang sadayana payala jamu maka misti naon ala yakuna yen tebukti pijami'iha dina sakabehna itu madkur naon mukhalafatun nyulayaan li amri maulana kana parentah pangeran urang sadayana Jalla maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah Jalla maha agung Allah wa azza sareng maha luhur Allah jadi mustahil moal bukti lazim misti moal bukti bahwa ayeuna para rasul nyulayaan kana sakabeh perkara nu diparentahkeun ku saha ku Allah alladzi ari Allah teh saha alladzi eta dat ikhtaro anu milih itu ladzi hum ka itu para rasul ala jami'i khalqihi ngelehkeun ka sakabehna pirang-pirang makhlukna Allah Abdulul Bashar teh nyaeta Kanjeng Ros atanapi para ros wa amana sareng mengkuhkeun atanapi mempercayai Allahum ka itu para rasul wa amana mempercayai atanapi ngukuhkeun Allahum ka para rasul
kaudag teu ala sirri wahyihi kana rahasia wahyuna Allah ala sirri wahyihi kana rahasia wahyuna Gusti Allah. Sikap sakitu lah wallahu a'lam bisawab. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yasha'u wa min nafsin la tasba'u wa min dawatin la yustajabu laha.